Didinya orang melong ka Maiti nyol hate aya keheul joy euy. Sabab gara-gara Maiti motor urang jadi digadekeun. Turta motor balik dina kayaan rusak. Urang keur melong ka Maiti juga ingetan omongan Bu Mirda anu ti heula Maiti pernah mereka saksian palsu. Urang agerentas di jero hate. Akeun bae masalah motor. Sabab ieu teh aya patula patali tadi Bu Mirda ngomong yen Maiti teh jadi saksi palsu. Urang bageran ku urang sugan we ieu budal. Cekna hate urang harita bari jengpok ngomong ka Maiti. Ma, ai abah penyawat naon dibawa ka dieu? Ari enden. Si abah teh apaan kamari? Naik darah tinggi. Tepikan ka emer di Tajong. Terus deui eta kenteng dibalang-balangkeun, kaca didagor peupeus emosi. Aduh, Terus gitu si abah juk ngelepek den. oh, pingsan. Pingsan den. Digarotong ku salarea. Dibawa ke puskesmas. Datang ke puskesmas dikalaka dibujuk den. Dirujuk panginten emak. Eta nu bieu cek den teh. Nya dibujuk ka dieu. Mak teh di dieu geus 2 peuting dienongkeun den. Oh. Nah, emak nyalira di dieu. Jeung budak kamari mangan balik heula nempola panto. Poho bisa can dikuncian sebab mak ka dieu teh pan reuas den. Nya atuh. Kala hari enden di dieu aya naon? Eta emak iya pan ngajajabkeun dulur. Oh, nakasakit naon dulur enden? Eta ngalongok mak. Dulur boga babaturan teu damang di ngalahirkeun bojona. Nya ngalongok ka di abdi mang nyupirankeun. Oh, mang nyupirankeun. Kan bae. Mak, sanes abdi teh aya kabar. Kabar naon den? Tapi mama sieun bawel kanu lain. Moal. Nya, ieu teh mah mama sieun ngomong Moal. Moal mah ngomong. Ai mah di mana si abah dirawat teh? Itu di ditu tuh tidak telempeng ka ditu. Aya nomor 2 genep di dinya teh tak plus sakadinya da ngajajar gitu loba jelema. Si abah mah belah katuh. Oh, nya. Engke abdi ka ditu ngalongok. Bari moal opieun. Ditungguan ku emak jang. Emak teh tulung bantu we. Emak teh euna teh keur katalang sara ieu. Mana keur musibah, emak teh mana teh boga duit ieu teh. Mak binti mati hareup ieu. Nya emak teh geus neangan cai cek teh. Aprak-aprakan ka ditu. Untung teu berat ka pasteur oge emak teh. Mak teh leumpang. Emak teh leumpang lilingan ieu. Ka ditu aprak-aprakan. Meser cai mah dihareup mak. Lain meser emak mah dek menta. Atuh moal aya menta mah di dieu. Sieu mak. Akan ditungguan tuh den kok emak di ditu nyangke tingali siapa ka ditu. Nya. Kala ai tadi rahasia teh naon? Angke di ditu we Engke abdi ka emak ka ditu atuh nya. Nya omat yang ditungguannya cuk. Cek Maiti harita beje ngarepkeun urang kudu ngalongok ka dinya. Kabeneran pisan keur urang. Dek di bageuran Maiti sangkan manehanana budal tina sagala rupana, turta manehanana rek diolok ku urang, sangkan manehanana bisa mukakeun ieu perkara jeung persoalan. Geus kitu urang pamitan ti Maiti. Mak, kesana patunya abdi ka payun heula, ke abdi pasti siang meuteun ka emak ka ditu nya. Sok atuh. Ditungguan ku emak urang padami di ditu. Cek Maiti harita mahena beje ngaleos. Urang ge atuh ngaleos ti Maiti ngagedik leumpang kaluarkeun. Go ka halaman rumah sakit, teu disangka teu dinyana katingalin ruang riung di tukang bubur, tetela geninganan, aya Mang Adang, Mang Acep jeung Mang Akim. Urang mikir mulak-malik, nah mending nyampulkeun atau mending entong. Tapi katingalina Mang Akim jeung Mang Acep keur maralik na ka jalan. Turta mobil hareupeun roda bubur. Geus kitu mah urang teu loba dongeng, muliwet ka belah katuhu.
tuluy urang lempang kaharepkeun. Blues urang ka tukang bubur cicing di tukang nongongan maranehanana na waktu harita. Tayohna patonggong-tonggong urang Mang Acep, Mang Hakim jeung Mang Adang galecok kadengena maranehna keur ngobrolkeun nu diomongkeun iwati duit jeung duit ku maranehanana. Greget hate mah hayang nonyok, hayang neungeul, hayang nyarekan tapi teu wasa na waktu harita. Manehanana tiluan tonggoy we nyingareupan jalan tur tanongongan oge manehna ka urang. Kasekat kehalangan ku meja nu hiji deui. Da harita teh aya 3 meja. Meja nu hareup bangkuna didiukan ku Mang Adang, Mang Hakim jeung Mang Acep anu nyingareupan kana roda. Meja nu tengah mah kosong, meja nu pangtukangna dieusian ku urang. Jelas kadenge sok sanajan bari jeung haharewosan, nelek-nelek urang na waktu harita. Kaleret ku juru panon tukang bubur ngasongkeun bubur ka 3 jelema eta. Urang ngerasa ieu pasti aman. Harepan urang hayang ngadengikeun naon bisi aya omongan maranehanana. Geuninganan tukang bubur kakak ngagerowan pokna. Punten, Asep ladaan tong. Urang ukul ungeuk we hungkul. Dalam urang harita nemalan tangtuna ge Mang Adang jeung Mang Acep jeung Mang Hakim bakawawuheun. Ladaan tong. Urang ungeuk deui sapada harita. Kacang. Astagfirullahaladzim. Urang ungeuk deui. Keur nyumput ditanya di ladaan lagi. Bingung ngajawabna. Tukang bubur ku bawel-bawel teuing. Geus kitu urang ngarasa aman. Lada jeung kacang geus diunggeukeun ku urang. Pasti tukang bubur moal nanya deui. Teu kungsi lah tukang bubur nanyakeun deui. No gantong. Ungeuk deui atuh. Deg-degan hate mah sieun katohian ku tiluan jelema. Dagdikduk jantung tapi urang ditenang-tenang tuluy nginum deui. Teu kungsi lah bubur diasongkeun. Bili kirang mah samarana ti katun janaknya. Urang ungut we harita teh. Lain urang mung nemalan tapi sieun katohian ku 3 jelema eta. Mimiti anu muka caritanya eta Mang Hakim waktu harita teh nu kadenge ke urang. Punten dong. Dina situasi seperti ini, ieu teh urang situasi mencekam.